Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang danggu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar ieu cariyos sim kuring nganhunkeun kanutos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 20 nya dinten ayeuna teh muhun. Ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Muhun Mang katanan wae atuh jalmi sagala rupina oge bakal nampi akibat tina perbuatanana Mang. Sae awon tos janten tanggal waler aranjeuna tina laku lampah matak upami urang midamel kahadean kapapada manusa mangka ku pangeran bakal dibales kanu langkung sae. Tapi sabalikna pami urang ngadamel kaawonan nya ulah dieuleuh-euleuh pami dibalesna langkung ti kitu. Pangeran mah maha adil sareng maha bijaksana Mang. Cek Mak Jang Rosidin kituna teh nalika keur jongjon ngarobrol kitu bari lalempang tamba umbar simpe bet harita pasarandog jeung aleutan jalma loba lalaki wungkul aya 11 urang. Malah Jang Rosid mah langsung wawuheun ka hiji jalma nya diantarana Jang Soni tatangga salembur. Saha eta teh Jang Soni lain? Cek Jang Rosid bari ngaradekeun lengkahna. Mang Diman oge kapaksa nurutan ngeureunkeun lengkahna. Harita teh nya ieu kuring ye Jang Soni. Ari eta saha Jang? Jiga Jang Rosid tamah. Kumaha bejana Kang dilemurkan cite ye? Aman teu? Cek Jang Soni bari kabeh areureun lengkahna marelong ka Jang Rosid jeung Mang Diman. Aya tapi nu munjung teh kabuta di ditu mah lain kabegu. Monjong kabuta saha tah nu monjong kabuta teh euy Jang? Kuring teh panasaran hayang nyaho euy. Saha mangkelukna? Cek Jang Soni panasaran. Anu monjong teh ngaranna Mang Maman di ditu teh. Malah geus aya nu jadi korban ditumbalkeun ku maranehna kaasup budakna. Ieu budakna Mang Diman batur kuring. Tapi keke ari Jang Soni jeung anu sejenna keur naon deh jeung kamarana geuning mending ngaleut kitu. Cek Jang Rosid malik tumanya kieu yeuh sabarna mah kuring teh karek ngudag-ngudag bagong tadi teh kajajaden jigana mah duh rek dipegat rek dipaehan wae tadina mah ngan geus kanyahoan ayeuna mah euy. Saha nu munjungna tetela lembur urug euy. Malah kuring katut warga rek ngalakukeun tindakan ieu teh estu bari rencepan tur geus lila yeuh geus dibandamikeun jeung Kang Otang tuh dulur kuring jeung warga sejenna sangkan kabeh kumpul di lembur tempat dinubuni tur poek. Tapi urang teh bisa atra ningali ka imah warga di pelemburan teh loyo jeung babadamian jeung meunang ngatur kalayan asak teh
Kang, kabeh kira-kira tabuh 10 peuting. Waktuna kudu barijil ti imah. Tah kitu lantaran dina waktu ieu pisan ku Kang Otang sok adenge cenah Kang. Aya suara Bagong tadi teh. Meni sesegrog pisan duh. Terus Kang Otang sabenerna mah geus lila curiga manehna teh. Aya hiji jalma nu beunghar pisan Mang. Beunghar. Duh mahiwal deui. Cenah mah ku jalan munjung ta teh. Tah Kang Otang teh. Ieu yeuh jelemana yeuh Kang Otang. Jang Sony nuduhkeun ku jempolna. Ari rupana Kang Otang teh katara geus aya umuran awakna leutik tapi cangker jeung wibawaan. Kang Otang dibarung ku sikepna nu tetep tenang kadenge kedalisan. Satacana kuring teh seja muji syukur sabab tiasa ditepungkeun jeung Jang Rosid. Kumaha Jang? Damang Jang. Katut Mang Diman sarta leuwihna ti eta kuring rek nanya yeuh. Ari salira duaan teh bade ngobujeng ka mana ieu teh? Atawa atos ti mana? Ngan meut duaan bae geuningan ceuk Mang Otang harita sarta Mang Diman nu tadi ngemu kakaget sabab Kang Otang bet nyabit-nyabit lemur urug gentak harita mere jawaban pasti. Somohon Ujang ahaja ya teh duh tos wangsul ti lembur kanci Mang teh nindak jalma nu monjong ka buta lantaran bongana tuda duh geus loba jadi korban kaasup budak Mang. Malah leuwih ti eta katingali kieu eta buta teh neureuh jalma hirup Jang matak hate teh duh masih keneh kumajot hayang bisa males ka nyeri ka eta mangkeluk buta teh. Oh gitu Mang, tapi memang kuring oge kungsi ari ngadenge mah Mang. Aya nu munjung ka buta tetelanya zaman ayeuna oge masih aya keneh jalma nu percaya bisa beunghar ku cara munjung kudu dibasmi nu karitu mah Mang. Tuman pisan lah ulah diantepkeun. Ulah lila teuing ngumelendang di alam ieu teh. Tuman nah atuh lain tadi teh langsung wae dikepung di buruan imahna sakalian adah ieu mah daripada diantepkeun terus diabur kitu sina jauh diudag teu burung hebari hese bae diudag. Tah eta teh sarua jeung micen waktu tepuguh atuh Mang. Cek Jang Rosid bangun manghanyakalkeun kasakadang Bagong bet teu aya bet tadi tindak di tempat cenanya Bagong. Memang enya gitu Jang satadina mah duh kuring teh rek ngalakukan tindakan kitu ngan dipikir-pikir deui bakal ngariweuhkeun ka pamajikanna nu pastina oge meureun tukang nungguan lilina keh di jero imah. Ku kituna kuring teh ngahaja we lah salakina meureunnya nu jadi Bagong teh rek dialapati wae keh di sisi lembur ku kuring sakabeh. Ngan tetela tuh kuring sakabeh teh kalece duh kacele puguh sabab eta duh bisaan geuningan Bagong teh lumpatna tarik pisan kotka ngabelesat kitu Jang. Anu antukna mah kieu yeuh leungiteun tapak akang teh tapi urang teh lah teu kudu salempang capek neneangan ayeuna mah sabab geus nyaho lah ayeuna mah saha-sahana nu munjungna ieu warga tuh nu ngabring kabeh sarua orang lembur wurug wungkul ieu teh kan jadi bisa jadi saksi keh pajarkeun kuring bisi bohong mah kitu tah Jang maksud Mang teh. Make kudu nyangka bohong sagala Mang. Kuring mah percaya ka Kang Otang mah ngan tapi saha tuh urang lembur urug teh nu munjung ka Bagong Kang.
kuring hayang nyaho geuwat atukang bejaan. Oh nya kuring teh can ngabejaan nya hampura tuh Jang. Tapi kuring ayeuna teh wang jawab wae yen nu munjung ka Bagong teh ngaranna teh Juha kitu tah Jang. Joha cek Mang Diman ngajenghok barang ngadenge Kang Otang nyebutkeun ngaran Juha nu munjung kana Bagong sedengkeun Jang Rosid tembong gode. Tapi Mang Diman embung waka gagabah nuduh jigana bisi nyalahan Juha mah mana nu disebut ku Kang Otang bieu bisi jalma anu lain ngan sarua ngaranna Juha di lembur uro ke Kang ke Juha mana nya ngaran pamajikanna saha tah cai tah ngaran pamajikanna Mang. Nah kumaha kitu Mang geuning jika nu panasaran Mang teh Mang Diman katingali nyerengeh seuri nu ngandung harti nya dina kaayaan keur kitu torojol wagar sejen kadenge aya jajaka ngadon kuku lutu. Nah euy bat ngadon ngalobrol ieu teh. Ih, tebalanar maneh teh. Ari si Bagong lompat ka mana tadi teh? Lain di sarusul euy, lain ngawaradol di dieu sia mah. Sok aya wae. Jadi leungit euy sakadang Bagong teh. Cek jajaka nu tayohna bae, ngarasa keheul meureun, tumeh ngarobrol bae bari cicing. Tenang dulur. Tenang atuh, damoal waka ka mana lompatna tateh. Pasti sakadang Bagong ari geus hasil pamaksudana mah pasti balik ka imahna pasti tamah. Engke ku urang wang susul wae tur kepung wae imahna nya. Sasa kudu dipaksa sinang aku yen manehna teh geus munjung kitu ka Bagong. Geus loba warga nu kaleungitan harta jeung nyawa sarta ayeuna kuring teh rek tumanya deui ka ieu dua jelema teh omatnya ulah aya nu mawa kerep sorangan. Kang Otang bisa ngarti salain ti si jajaka anu ngaromong bieu pasti aya warga sejena nu sarua ngarasa kesel ngan teu wani ngucapkeun nana. Kang Otang nyarita kitu teh sedengkeun si jajaka katut warga maranut kabeh nyarebut nuhun nya. Kang Otang nyaho hayang nyaho arek kumaha terus arek ka mana cenah Jang Rosid katut Mang Diman saterusna pok harita tumanya deui. Jang ayeuna kuring teh rek nanya ka Mang Diman jeung Jang Rosid saterusna rek kamarana ieu teh Mang. Naha rek balik ka lembur atawa rek sakalian milu jeung rombongan kuring ka lembur urug Mang. Sabab kuring teh yakin pisan eta sakadang Bagong pasti geus balik ka imahna. Kalayan mawa hasil pasti mucekil pisan lancar pamaksudanana jeung pangna kuring boga kayakinan kieu teh duh. Sabab ayeuna kaayaan teh geus liwat wanci janari leutik sarta balebat geus terehi bar ti belah wetan mapag Batara Surya nu bakal medal. Tah jadi kumaha Mang? Mang Diman bade marilu moal ka kuring cek Kang Otang netep menta jawaban.
Ari Mang Diman jeung Jang Rosid teh nyelang heula silih reret. Pok Mang Diman harita nya harita. Kumaha Jang itu doh bingung mangge rek ngilu moal Jang. Cek Mang Diman sanajan nya geus kolot tapi teu wani gagabah nangtukeun sikepna. Tetep kudu butuh tinimbangan nu asak. Jadi cohagna mah Mang Diman teh teu ujug-ujug wae ngahayukeun rek milu ka lembur urug lantaran butuh Ujang Rosid nu rek mere katang tuan. Sedangkeun hate Mang Diman bener-bener penasaran saanyana mah naha nya Juha munjung tapi kunaon bat bahong kadirina tengaku yang di lembur aya nu munjung malah manehna sorangan tetela nu munjung nate. Mang Diman kieu wae atuh ayeuna mah mending urang ngiring wae ka lembur urugnya Mang. Abdi ngarti Mang pasti kaget sareng penasaran leres henteu eta wartos teh urang buktoskeun deula Mang. Bener pisan Jang, mohon Mang ayeuna teh memang Mang teh kaget jeung penasaran mun nya Juha eta jelemana nu munjung tapi terus terang geuningan tadi teh ka Mang. Berarti manehna teh geus ngabohong sarta nyumputkeun hiji rusiah teh Mang. Jang bisa dipastikeun budak Mang oge diwadalkeun tah ku manehna. Dasar mangkeluk teh tah sangabadalkeun dipodaran sia. Cek Mang Diman bari nyarita kituna teh tapi pipikiranna mah masih kumalayang can cejeg. Saja jalan bari lelumpang terus mikiran eta kejadian. Mang Diman jadi tagiwur sarta loba deui pertanyaan anu malah nambah kabingung keur dirina. Anakna maot nya aya nu ngabadalkeun terus anu ngabadalkeunna saha Mang Maman atawa Juha da geuning Mang Maman mah bangun teu terus balik teu suka geuning dituduh teh ngawadalkeun anakna ngadon ngamuk. Jadi bingung oreng teh doh, iya teh doh, bingung sagede gunung, bingung kaurugan tipung doh, anak maot, benar maot mah geus takdir, tapi jalanna anu matak jadi pikiran teh ngawadalkeun nya saha si Maman lain atawa si Johanya. Bingung si Maman bangun terus malik teh suka ka aing teh dituduh ngawadalkeun anakna ngadon ngamuk aneh oi. Pikiraneun tungtuna mah Mang Diman jadi ngarasa jangar sirah lungleng lieur awakna paranas tiris pating sariak teu lila Jang Rosid kadenge cumarita kadulur-dulur sakabeh kuring jeung Mang Diman geus sapuk arek milu wae ka lembur urugnya. Pangpangna mah ieu Mang Diman teh hayang mastikeun bener henteuna eta beja lantaran anjeunna teh wawuh pisan ka jalma anu ngaran Juha ngan teu apaleun manehna munjung henteuna. Hade kitu mah Jang, hade, hayu wang langsung wae atuh miang ayeuna gagancangan lah supaya teu cangcaya ngan omat yeuh kade yeuh anu boga alat jeung pakarang seukeut mah tong asa-asa wae nya ringkus bae jalma teh kagok sarta cacag podaran lamun perlu mah
Kumaha tah kabeh satuju henteu pangpodaran wae lah ceuk Kang Otang bari ngabagikeun paneutupna ka sakabeh warga nu aya kalayan kabeh reang saur manuk nyarebut satuju. Waduh ieu mah ye ngontrog mun. Aduh bade ngontrog cenah nya mun. Syukur ari aranjeun satuju mah. Ayo atuh urang ngeureuy wae lumampah. Tapi kuring teh boga usul mang saeutik. Nya geus aya di mun geus aya di ditu idinannya kuring teh nyarita heula ka jalma teh, ka jalma eta. Sabab kuring teh aya urusan penting, tur pribadi ya teh. Anu kudu gawat direngsekeun ceuk Mang Diman ngusulkeun. Mangga wae Mang, mangga kuring ge pasti didinan atuh ceuk Kang Otang ngawalon pondok geus dina kasapukan kitu mah kabeh terus aleumpang saregut naker ngajugjug lembur urug ngajugjug lembur urug lembur mararehna sakabeh nya bentang-bentang di awang-awang mimiti burem laleungitan bareng jeung sang surya nu mimiti medal tibleh wetan manuk-manuk raricit disarada bari ngiciskeun jangjangna katingali pating araclog dina dahan tatangkalan katut dangdaunan nu masih baraseuh ku cai ibu. Jujukutan ka tembong lalempes keneh kuci remis terus katincakan kunu laleumpang jeung kabeh oge jigana mah bangun taya kacape atawa tunduh sakitu meh sapeting jeput taya nu salare sabab bakating ku hayang buru-buru ngarecehkeun eta perkara demi trim-triman bala rea. Kaayaan alam mimiti caang kasorot ku sinar panon poe nu bijil tibleh wetan atuh nu marawa obor oge gancang mareuman oborna masing-masing lantaran alam dunia geus caang jeung katembong jalan. Kang Otang salaku jalma nu dipercaya ku sakumna warga harita ngarandegeun heula lengkahna dina lahan nu rata satu tas kabeh nyorang tanjakan laju ngabagikeun paneutupna ka sakumna warga sarta manehna nya harita. Aduh sakedeng deui yeuh urang teh bakal nepi ka pilemburan sarta kuring tetep ngabejaan heula ka aranjeun sakabeh ulah umatnya ulah setengah hate bangsa ngalakukeun tindakan sanajan ka tetangga salambur oge ngan aya hiji deui yeuh nu perlu dikanyahokeun ku aranjeun nyaeta Ceitoh jeung anakna nya omat ulah nepi ka sina cilaka euy karunya cukup wae salakina euy nu dibinasa mah lantaran kuring nyaho juha nu aya di imahna teh lain juha nu asli ta teh pasti jumlah juha nu palsu kuring nyaho lantaran cekolot baheula cenah anu ngarti jeung nyaho kana widang pemunjungan kumaha kabeh ngarti syukur ari ngalarti mah ngan sakali deui yeuh alat jeung pakarang sekot ulah aya nu pohonya kade kudu dibawa pangpangna mah yeuh ieu yeuh 3 nyere nu meunang mengkeutan teh nya omat ulah nepi ka leungit cenah sabab eta teh sanjata euy pamungkas urang deuleu sarta kade poho deui
carana engkenya. Geus begitu juha awakna beunang direcah. Urang make gedog wae nya geuwat cepret awakna ku eta nyere supaya katingali buktina euy ku urang sakabeh. Di antarana nu kurang yakin yen juha aslina mah euy eta teh siluman bagong. Sedangkan aslina mah aya di alam siluman cenah. Tah engke bakal kasaksian ku urang sakabeh euy. Juha paehna bakal ngarupakeun bagong tah teh ceuk Kang Otang nu memang manehna saeutik gedena boga ilmu jeung pangalaman cara meruhkeun nu munjung. Tenang Kang, yo aya nyere mah loba nyere mah loba. Sarta carana moal poho deui euy. Gampang atuh tinggal jepret-jepretkeun. Tetep kudu diinget-inget euy nya. Cek warga lalaki bari nimbongkeun nyere tilu leunyeur meunang mengkeut minangka nu jadi jimatna. Tapi mun cek juha teu ngaku kana kaayaan nu sabanarna kumaha orang arek kumaha ya teh cek Mang Diman jeung Jang Rosid katut Jang Soni marolong ka Mang Otang. Mun manehna teu ngaku mah taya salahna wae ancam wae ku urang cangkalak pamajikanna atawa anakna jeung tameng pikeun jadi pamancing sangkan si Juha bisa nyerah kitu tah. Mang Diman jeung nu sajena arunggut-unggutan sirahna tandanding ngarti maksud caritaan Kang Otang. Malah dina pikiranna Mang Diman mah ngolepat hiji pikiran sangkan Juha yen bisa ngaku anakna diwadalkeun ku manehna. Sarta rombonganna saterusna mah laleumpang deui gancang sabab hayang buru-buru nepi ka tempat nu dituju rek muru lembur urug tur arek ngepung imahna Juha nu baris di cangkalak tur di binasa ku lobaan sareng waktosna cenah duh sepi teh duh sok ngaganggu wae mun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-21 nya muhun. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.